Masak sayur bayam jadul, tuluy jajan seblak babarengan, toppingna baso hayam homemade. Geus beres pagawean di luhur, langsung wening yeuh turun ka handap. Kunaon cenah pagawean anu di luhur henteu dipidiokeun. Nyeta apanan durasina moal mahi besti. Jeung haroreang we ketang deui. Da geuningan ari sagala dipidiokeun mah hararese angeus pagawean teh. Jaba sakapeung masuk haroream dangdan geuningan. Da moal HD atuh bari ruag reuwig dipidiokeun. Matak ieu mah urang sawareh we. Jadi anu ngaranna konten keseharian teh lain dina harti. Kabeh kegiatan sapopoe dipidiokeun. Anu pastina urang kudu bisa memilah-milih mana kegiatan anu layak ditampilkeun dina konten jeung mana anu kudu jadi privasi. Da piraku deui atuh keur nyongcolo mah make jeung dipidiokeun. Heueuh nyongcolo dicai maksud teh besti. Jadi omat pokona mah ka konten kreator khususna kanu tema keseharian hayu urang saling dukung, urang saling semangatan. Lamun aya kasalahan dina konten antara satu sama lain ulah asa-asa silih elingan jeung siap menerima berbagai kritikan. Intina mah ulah baperan besti. Lamun teh mah aya nu ngahina atawa ngarendahkeun tring tah minahkeun heula wadah eta mah. Jadi urang kudu kuat besti. Kela-kela cai geus sasenti deui yeuh. Tah urang eusian heula tekona atuh geus dieusian mah urang cengcelekeun dina kompor cilegurkeun we seuneuna. Jadi lamun aya nu ngahina atawa merendahkan teh ulah baperan, ulah kalah jadi hilang semangat. Justru eta urang kudu bisa ngabuktikeun ku kesuksesan urang. Tah keur anu rek mimiti ngalengka jelegurkeun semangatna pokona mah ulah loba tumpa tempo ka sisi kagigit, fokus we ka diri sorangan. Tuh da teu karasa geuningan ngocoblak teh jol guik we itu cai teh disada atuh jebrud we di pareuman atuh geus asak mah hayu we urang pinahkeun ka imahna jorolokeun we ning bisi kaburu tiis. Lanjut we aya nama urang nyieun keur eusi beuteung besti. Tah rencana erek masak sayur bayam ieu teh bawangna urang tumis heula ngarah seungit ku serang cur we caian jorolokeun deui ngarah jero atuh langsung we ecagkeun eta si bayamna digulah galeh sakedeung tuluy we dibumbuan ngarah aya rasaan. Terakhir gajelengkeun we tomatna jeung cabe burahaina. Alhamdulillah asak we ning tah. Singkat cerita ieu geus nepi di waktu sore kulantaran cuacana cerah mencrang. Jadi we hawana teh hayang ngencar ning yeuh atuh geuleuyeung we ning yeuh abege hungkul. Tah ngeun anu hiji mah panghareupna abege tua tuh teu karasa geuningan geus nepi we besti kulantaran si bunit datang pang paneurina. Tah batur mah geus paropolah ti heula bae si bunit mah bagian ngamera we antep sing tatangga nu digawe mah. Singkat cerita basona geus asa hayang ngasaan tapi era da teu mantuan gawe. Urang keketeyepan we jerempenya besti ulah dibejakeun atuh langsung we dibelewakeun kana baham eta baso teh. Kot ngeunah kieu nya besti ari kari amah geuningan sut jempenya awas ulah ribut. Tuh da ari seblakna mah meuli we besti ieu teh da ari kudu nyieun heula mah moal kawaktuan. Tuh jelema kot renyut kieu atuh besti. Tah ieu mah baso anu tadi dijadikeun toppingna lumayan we keur tamah-tamah ganyel mah. Alhamdulillah besti masih keneh dipaparin kesehatan, masih keneh bisa riung mungpulung jeung dulur. Tah ieu penampakan seblakna besti. Tah ieu baso dadakanna. Tah tuluy we ieu incuna. Dadah kesini. Dadah. Kameranya belakang. Dadah.